kagungan Allah. Prehna kalian rahmat jeung karunia ti mantenna, urang tiasa patepang dadang di ieu pasagi. Teu hilap salawat sinan salam mugia teras acar ngagolongkeun ka junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, oge mugi-mugi dugi ka urang salaku umatna nu satia. Hadirin anu kusimkuring di kamar. Dina dangan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan jabar masagi. Nah, ada dimaksud jabar masagi teh? Jabar masagi teh nyata salah sahiji program pendidikan karakter anu diciptakeun ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kecap masagi ngandung filosofi anu jero pisan. Nyata kumaha jelema ngubah salirana janten salira anu kuat, ajeg, jeung saimbang dina pipikiran, perasaan, jeung paripurna. Ku ayana program Jabar Masagi, Ridwan Kamil miboga harapan yen program ieu biasa ngabekelan ajen-inajen anu hade pikeun peserta didik di Jawa Barat. Janten aranjeunna teh dengan saukur pinter dina ilmu akademik unggul, tapi oge miboga paripurna anu hade sangkat indena janten generasi emas anu tangguh, cerdas, jeung miboga gerakan. Hadirin sadaya, urang salaku rahayat anu cicing di Jawa Barat tos kedahna ngarojong jeung bantuan jalana program Jabar Masagi ieu. Tos seueur pisan kejadian anu janten buktos yen di zaman ayeuna. Tantangan pang ageuna kanggo generasi panos bangsa teh nyata masalah pola. Kejadian sapertos tawuran antar pelajar, seks bebas, pemakaian narkoba, dugi ka kejadian anu basajan, sapertos teu nyopan kanu jadi kolot wae. Terus jadi buktos anu nyata yang di zaman kiwari ajen-inajen budaya lokal anu saya teh terus begitu pun. Generasi panos bangsa bener-bener ngabutuhkeun program pendidikan karakter anu langkung saya diri kanggo ngarahkeun aranjeunna janten pribadi anu leuwih hade anu jauh ti lampah negatif. Anu kahiji, surti diajar ngarasakeun. Anu kadua, harti diajar ngarti. Anu katilu, bukti diajar ngalakukeun. Jeung anu kaopat, bakti diajar hirup ngabakti. Kaopat aspek ieu diangkeun tina filosofi Sunda anu ngandung hati cinta agama, bela negara, jaga budaya, jeung cinta lingkungan. Dina nerapkeunana Jabar Masagi tos dilaksanakeun di sababaraha sakola di Jawa Barat saluyu jeung arahan di Dinas Pendidikan. Contohna, maca Al-Quran jeung kegiatan literasi sarta ajen-ajen pamajaran di kawitan. Ku ayana program ieu, tangtu kuduna siswa-siswi di Jawa Barat teh janten leuwih sadar yen paripolah anu hade mangrupa salah sahiji hal anu kedah diterapkeun ti leuweung. Kusabab kanggo ngamajukeun ieu nagara, modal otak anu pinter wae teu acan cekap. Generasi panos bangsa kedah miboga karakter anu hade, dinamika cinta agamana, ngabela nagarana, ngajaga budayana, sarta ngajaga cinta lingkunganana, sapertos ajen-inajen anu diajarkeun dina program Jabar Masagi. Kukituna, hayu urang sami-sami bantuan jeung ngarojong jalan program Jabar Masagi ieu kanggo numbuhkeun generasi ngora di Jawa Barat anu masagi nu tiasa mau Indonesia ka mangsa anu maju. Hadirin sadayana, sakitu wae biantara anu kapihatur kusimkuring mugia ageun mangpaatna kanggo urang sadaya. Hatur nuhun kana perhatosanna. Hapunten kana samudaya kalebatan. Carulang di pahpahidan, dipengkong dikakolongkeun. Mun mulang sama kaduga, pageta urang ngomongkeun. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Hori